Loh, kada selamatnya. Gua tong nih ya penumpang awal acan dia liar yang ngadul lagi yuk. Tanarian ibu-ibu nu ka pasar. Tong mending main kaneker yuk. Ih, dia mau budak letik bae ngajak main kaneker. Ih resep dia tong dong zaman baheula siama ih. Tapi heeh sih, mengenang masa kecil. Bisa yuk tong main kaneker yang buka yuk. Nggak saya gaskan. Yang kaneker nanya terbuka ini mah. Yuk kaneker yuk. Ayo main. Ayan. Kabela. Jadi, tenang. Ayo. Oh, kira. Beuh, ieu kasep amat laki dong si buluk bae. Mbay. Naon sih eta mah ngageuron bae. Ih, keur naon eta si emboynya di gero anak kalah repeh bae. Ajak ketemuan ah. Heh, emboy, astaga, eta si emboy ai di gero anak ku kolotnya. Ayeuna kitu mah ngageuron bae. Emboy, pan tadi titah nyangu ku emak. Kunaon kalau ngomekeun HP bae? Pan ieu mah keur ngagosok. Hih, emang ngagangguan bae. Ah, Ih, ampun Gusti, ieu budak zaman ayeuna eueuh kasieun ka kolot. Boga anak hiji ge, ku teu dek nurut ka kolot. Kita ka kebon gara rati, gua di kebon loba bedul. Gerenyang bae nih tanah kebon, di buku kula pengen kebon nage. Dijual di pengen kebon nage ge. Geus biraeun pang tadi tuh ka kebon. Lopo balik mah wacau di kebonna. Ambo ngomong banyak bawel. Pasti yang ngelunjak ka kolot. Ampun. Dasar boga anak hiji ge bandel-bandel teuing. Pasti balik deui. Kula pasti kaleun. Kitu tah, gara kati kolot loba ka poho. sim bae ah. Sungan bae aya sim bae di mana? Selamat di imah salangan bae. Jangan dikalah gering gai. Gua aing kok ditahan dia aduh. Ari itu bos Midun kunaon cenah pemarahan bae. Sampurkeun ah. Woi, Bos Midun. Sate yang paling jelema edan dari non setan. Nah, kaman kita Bos Midun. Ke kebon lah, anak nang itu dia nanya naing. Ih, itu biasa bae burung bos. Tenang gitu bos. Sebenarnya dia mah jelas lah aing, lampu kebon aing. Ih, itu jelas aneh aing ge. Nyampe. Untung dulu. Beh, kenalan sih dak. Jalan naik kenaon. Jadong budak leutik darah ria main kaneker deui. Nggak sih lo boting ngomong main kaneker jangan yo. Teu harayang amat lakuna aing budak leutik main kaneker. Atuh geus embung mah ngomong bae sih neleh. Dak tapi dong lah maresep. Enak culon bon ah. Bodoh teh nek lawan yang mending kana nyantai. Yo, bagi sini men. Ayo sini bisa yo. Yuk sini men. Masang tak. Jalan ya Yo lah lakbitan ya, cek tempuan yang mah yo, kayak kacamata. Yo, Yo lah tau. Udah, Ini ya. Dapur pun ang kuing data. Paplelengitan eta kanekerna. Jelma edan, sirik bae dia mah. Sulit deui kedak, main kaneker terus. Iya. Beunang di dak.
Assalamualaikum. Bye. Bye. Ulin yuk. Waalaikumsalam. Ulin. Oh, si Boy mah keur beberes, ulah sok diajakan ulin bae. Bang Dik Mai, mah pangis beres meureun, geus nyamoy dak ulin bulan. Geus di dari bae ulina, ulah sok jauh, loba culik ayeuna mah. Geus burung boy, di dieu bae urang ulina. Ho burung Mai, main colak yuk. Ayo resep doang nama. Heeh, Boy, ulah pokoknya mun aya tukang kreditan nanyakeun emak, bejakeun mana eueuh kitunya. Mah lamun inget. Mas ya, boga kreditanan gitu. Nyaho, lok boga ke nyaho aing mah geus lah euy udah dipikiran. Ayo. Boy, ieu bijina ka mana? Ih, atuh na kayaknya kotorannya. Teruskeun ya. Sing bagus. Ih. Si Boy geraan. Ayo. Ya begini gerak kesian. Berapa nya? 7 ih dia. Cukup molnya, Mai. Cukup kudu cukup. Aing nyokotna asal-asalan bae. Dak cek aing mending ngucing sumput bae yuk. Resep Cimbon sotikan mah. Dari ya capek malah. Aing mah ngucing sumput ya. Resep Dak, itu Bos Midun. geus mending ajak Bos Midun bae yuk. Oh, nggak saya, segera geron bisa itu. Oke, siap. Woi, Bos Midun. Nan dia geron aing, bangsat dia. Geus geura ka dieu kedeng, penting ieu mah penting ka dieu. Ke duit doang nama ya. Muhun bagong muhun aing ka dinya. Nan dia geron aing. Bos, mending urang ngucing sumput yuk. Sugan aing mah duitun, aing ka dieu ongkos dia. Ajeng bos, mengenang masa kecil orang ya, kumaha kitu. Bos, ayo. Masuk lah, ayo. Perang hitung-hitung bernostalgia bae Mon. Aing geus lah gerung pimpah ya. Cenan ya. Sumput. Ih, loba kelong dia lagi sumput. Ayo lawan ke kote. Pem palai gambreng. Mae pakai baju rombeng. Pem palai gambreng. Nyi pakai baju rombeng. Beluk ucing. Ini boleh outing. Ih, dadang masa kongkol mah budak. Ang siramang pon dia lah omong. Pulang didinya ditutup. Tuh dengan tangan bedak. Tanah sana sekalian tamang pun dia. Kira kali to. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ih, kamarana ieu budak yo, ngumpulna yo. Ayo mari. Tong butong. Jambal, hiji tah. Aduh, benang deui. Saya itunya utek-utekan itu. Aman, anjir. 2 tamaram dia. Bos Midun suka perkamarana yo. Nama tangkurak eueuh eta. Ih, Bos Midun. Damal mangkon dia, bangsat. Aing medak kucing deui ini reng mah. Kere dak, si buluk mah tuman dak. Saya dak, nyempet. Sina ceri, kurang kere. Mana sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tak itu penyawara, kucing. Tah, mana eta? Mana ya? Bos Midun. Dak, jambal kendak, aing bangheulana. Tapi kok penyawara, kucing. Jangan nama suara si Amon eta. Tinggal sebutan we jeung sekaprek ini kan itu mah ya. Om sebutong. Jambal.
Tinggal si koprek deui ya. Rek, gambalkeun. Prek, di mana sih ya? Ih, jelma bolon kalau lempang ke beladi itu. Kun poin di jambal, lah dikerek. Lebok dia tadi kerek tah. Lebok. Kemudian meureun deui. Ayo, mangpan. Karedok balam tahu totong. Sapang penerina. Butong. Salah. Gantian. Benar ge. Deui. Sanu neke. Midun. Lain. Lebok dia bahagia, Sanu neke mah. Karedok balam tahu totong. Karedok balam tahu totong. Ih, iya si Midun, geus neuk maghrib can aya balik keneh bae. Ka mana nya? Itu si Maya jeung si Emboy lain. Tanyakeun lah. Duduk eleh meureun lah aing si Boy mah. Boy, ngesan yuk ah. Dek magrib ya. Iya nya. Hayu, masa yuk lah ngesan. Maya, Emboy, mang si Midun teu? Ih, teu nampo mak. Di kebon keneh meureun mak. Coba pang teangkeun. Kita balik ngaji. Hei burung boy, orang tangkeun pas Midun karunya tuh mana yang geus kolot, jelema make item tadi. Geus magrib cing mai. Sakedeung hayulah urang sakalian hitung-hitung nyen pahala be tuh ka mana pas Midun. Geus ayo ah, geus kolot ayo. Nuhun ya, Boy, Mai. Mun mah sami-sami hayu boy. Hayu bising kabur magrib. Hayu. Adieu ka mana tuh. Lewe. Ay, keren dong. Lewe tadi ya tah, lewe. Ada ajakan tidak isuk mah. Neng. Bos Midun. Neng. Bos. Naon bangsat? Bos, tah balik tuh kumaha bos. Kamana tadi Ganggu mana bae. di mana? Ulin ganggu bae kita deui lah. Cek kedong. Karedok ya tuh. Aing teh mau cau kumaha aing dak. Aing pohoan. Habis balik dah habis budak Kira balik kanan. kira balik. Heh, kita kunaon si buluk. Biasa, mata suci ucingan, eleh kalah cerik di karedok. Bang saya prek mending baralik ah. Sayo lah. Balik. Saya balik udah jadi pe. Iya yo. Ayo budak, ayo lu budak. Balik. Hei, ya si Midun kebel-kebel teuing. Geus teu kawawa yang kulub cau. Midun, masih balik ke pat bae. Mana cauna? Apa? Pohoan. Hi sia, geus geura asup ka jero mandi, ngaji. Dahar heula mah ge lapar. Kaburu magrib. Makanan, kegeraan. Budak aing cerek kanan bae keur tadi sore teh aing balik teu mau cau. Itu lagian di titahna loba ka poho. Tah, eta darah ka tikolot eta ngaranna loba ka poho sih, mangkana olah darah ka kolot mah nya. Dak tuh si buluk tuh. Dak, ulah lagi yuk. Buluk. He, ulah karunya si buluk. Alah losting dah urang mending ngalagakeun di poyokan urang tuh. Ayo. Di karedok. Ragang sih eta.